Nih, ini tante mau nyari rumahnya Nenek Sakti. Kemana ya? Alhamdulillah, ini masih lobang, belanja bulanan. Alhamdulillah. Cuy, nasi nggak buka datang nggak masih tuh bagi gini. Kalau batu mana bala entar menang, orang mah jalan kita menang gini kan. Wah, aneh jangan tapi naon sih. Jadi hari inget ke anak yang cukiyunya, ayo naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih, tarung ya. Aduh, ieu nya geus nini teh geus teh kararuat tenaga geus karuran. Aduh, Kasihan Nenek Sakti. Gadis teh mau bantuin tapi nggak bisa, takut salah. aduh, ieu tanya geus karaulot teh geus nini teh tenaga geus sareueuh. Eueuh pipetakeun kasaha atunya. Da ditah si gadis da moal mungkin incu aing sorangan petakeun kus dieu ditah ngala ieu ngala itu ngoret ieu ngoret itu da kumaha ge incu sorangan karunya si gadis teh. Aduh, kieu tanya geus karaolot teh geus diri teh tenaga geus sareueuh eueuh dipetakeun kasaha atunya. Da ditah si gadis da moal mungkin incu aing sorangan petakeun kus dieu ditah ngala ieu ngala itu ngoret ieu ngoret itu da kumaha ge incu sorangan karunya si gadis teh. Nah itu nanam itu, kalau pohon itu berapa bulan ya dipanennya? Non ipat gelis itu pohon turubuk mah ipatnya gadis cuma lila tergantung musimna kadang setengah tahun mati karak panen. Oh gitu Nek. Tapi kok di kota nggak ada pohon kayak gituan? Gadis malah baru lihat di sini. Makana tuh gadis kudu dek jeung emak di lembur ieu nya da di kota mah geus eueuh kekembangan ieu geus eueuh pepelakan ieu gadis geus jadi perumahan kabeh di kota mah panas. Mendingan di dieu tuh gadis nya kayak kebon jeung emaknya urang belajar jeung mah heuh. Iya kemarin kan gadis suruh kesini sama mama tuh suruh bantu nenek. Tapi gadis juga suka bingung kalau yang harus bantuin di sini tuh ngerjain apa. Kadang gadis nggak bisa kayak kemarin ngambilin kayu bakar, ambil air. Tuh gadis mentak meureun majeng bapak gadis citah kadi teh tentang ngabaturan ini meureun sorangannya geus di dieu we jeung emaknya ini nina ieu nya. Sok kadi atuh ipat cenah ya. Ini tadi mau roti. Can nyarap nih gadis teh dia. Iya nih gadis tadi belum sarapan. Oh nenek tadi bawa roti. Iya kebetulan gadis belum sarapan. Udah ini nenek satu. Dianya atuh ini teh geus beuris ieu peteng. Toh gadis ge mam. Nah ieu mah kieu gadis nya. Enak nih. Esuk-esuknya nini mah teu kaborong ejo da pagawean loba. Wayah nanya geus di aya roti ieu roti lalang buana. Beunah teu. Enak nih. Tok makan. Enak. Enak kayaknya. Enak. Sok biarkan heula geulisnya supaya seubeuh. Wah, cak emak roti Roti doang. Supaya beli pokok. Kom, Iya. mana? Kakong, senah. Kadia, ka mana? Mas Sakti, itu ada kini pepelakan kebon jagung sugan menjana panen. Heueuh nya kom, heueuh. Ulah poho ke nya. Emak minta karak 15 karung mah jagongnya. Heeh. Oh iya nih, buat tahun baru besok. Buat bakar-bakar jagungnya. Heueuh nya gadis, emak teh poho. Gedeng ge meureunnya nek tahun baru deui wae. Iya nih.
Geus teu karasanya, geus tahun baru Iya, wae. tapi tahun baru ini aku nggak sama mama papa. Ya atuh, enggak apa-apa sama nenek wae nya. Jadi heuh. Yaudah nih. Perasaan asa aya nu nuturkeun. Astagfirullahaladzim. Ari sia gadis. Juga teh anak maung nu nuturkeun teu bebeja heula. Bibi Kokom. Kan guys itu suruh ngikutin tadi sama nenek. Emang heeh. Ngambil jagung katanya. Teu ngomong ti tadi. Sebelah mana emang pohon jagung? Tuh nah itu tuh jauh kene. Hayu arek ngilu. Iya. Hayu atuh. Hayu ka dieu. Tah ka di jalan launannya. Ada ragag. Jalannya ini banget sih. Oh, mana masuk ragag wae. Lalaunan. Buru. Adanya lalaunan. Ieu mah jalanan anjak. Bisa henteu kan aya di kota mah nu kalarieu. Teu bisa hayo ti heula. Susah di Kokom. Hayo ti heula. Aku duluan aja. Heeh. Ieu mah jalanan teu di kota jalanan eta non teh. Rata lah ieu mah gunung. Jalanan goreng. Di Kokom di mana ini? Ah, kedengeun nepi hayo wae. Di sini panas banget ya. Ih, emang aya Nggak di kayak di gunung mah tempat mana panas. tadi. Di sok manja eta teh. Tah, geus nyampe geuning kebun bibi. Tah kebun jagung Iya sih, nah. Pi. Tapi urang mah ngalah jago, urang istirahat heula capek ah. Urang kasaung heula. Bi, enggak ada yang masih ada rambutnya. Ada, tapi ntar dicari aja. Pengen gadis kepan kayak Tuh, gadis. coba ya tuh ayo urang kasaung heula capek ah. Saya nginum ibi. Banget ya, Bi. Loba. Ah, gadis pintu sekarang ya. Buat tahun baru. Heeh, ieu ge mun urang rek panen. Oh, ieu rek panen. Adena wae aing mawa tudung ti saung. Jadi teu kapanasan ieu tenan leunca. Meujeuna panen ieu leunca eta. Oh, ini teh lenca Bi Kokom. Gadis malah baru tahu. Ini bisa disayur ya? Bisa gadis, ieu teh di eta na teh. Di sayur jeung oncom. Pan ngeunah ieu teh leunca teh. Dilalap bisa ieu. Pokona mah dikumah makeun ge leunca mah ngeunah. Obat ieu teh. Bi Kokom, gadis duluan amu ke saung. Panas, gadis takut pingsan. Yang satu rek ka saung mah teu heula bibi ieu keur ieu heula na teh encan menang loba. Mandi saung tah ngiuhan. Cai aya, sangu aya. Aya geus pinuh ieu, anu heula ieu. Arek nuturkeun si gadis heula. Ge pasti aya nu nyulik di gunung. Kayak aya diomelan mimin sati. Mereka mana sih jauh banget ah. Ayo Cep. Kamari kan mama ngadenge. Cenah rek panen jagung. Jagung kakak. Jagung eta balatur si Kokom. Buat tanggal jagung. Aja nama bogaeun. Apa orang kadi orang ilik. Sugana rezeki urang, Cep. Jauh kayaknya tuh. Nah, itu tuh paling 20 meter. 20 kilo apa? Yuk, yuk. Yuk. Capek mah. Gandongan Capek, tuh. Oh, capek. Astagfirullah, Cep, Cep, kita geus kolot. Cep berat. Gimana? Aduh, mah nyangkut. Capek, Cep. Ih, kini rasa hampang, Cep. Pak. Astagfirullahaladzim, Cep. Astagfirullah anak aing. Saya tentak lagi jadi budak lo nalak teuing, Cep. Eta jadi sama jeng-jengnya teh saha emang. Emang tiba lagi di dinya baru. Tak naga jadi budak mau nalak teuing. Butut. Eta gede gendut Cep. Cep. Kemana nu di dieu nya? Masa usaha sorangan itu, kada tanya hoan. Heeh. Mama nungguan ieu heuh. Tah ieu wadahna mah boga. Nah, hebat kan mamah mah? Pinuhan ieu mah. Pinuhan leunca, jagong. Nah, nu aya heuh, badog usia. Yang geus mah nungguan ieu tuh. Mama nungguan ieu. Sinaon banyak usaha teh heuh. Ada tanya hoan. Mau tinggal kerja. Buru kasep. Soek. Bolan tuh jagung saja bolan tuh. Di kokong aya nya. Nah, cokot nah. Bukan di kokong na teu nempun. Urang paringkeun.
asupan batu ya. Jebol tapi kokoh. Bawa udah kan. Ah, balik. Yang ke satunya gadis, tungguan di saungnya. Ibu hendak terus ke ngalencanya. Ya gadis nunggu aja. Kade ulah kemana-mana siapa sok itu sok ganjen yang kali itu. Yang gesnya. Iya. Mana apa gembolan teh? Poho tadi nenden. Oh iya ta. Hor. Gini iya jadi batu. Kamarana iya sina. Gini jadi batu. Aneh sih. Hor, saha itu? Oh, sincep. Anu maling leunca jeung jagong urang. Ih, kabudak. Alhamdulillahnya pagawean di mah teh geus beres kabeh. Ayeuna tinggal nyusul si Kokom ka Kebun Jagong. Ayo nya. Pas sama aya deh itu. Cep ya eta jagong. Wuh, jeung eta aing leunca aing nah dipaling. Hadieu sia. Mah, Astaga anak aing kunaha. Tadi udah si Kokom. Buru ka dieu, Cep. Buru. kabur. Kabur. Kadieu siapa apa aing? Arka manusia. Tetap begini. Hadieu ke eta leunca aing. Kurang sia eta leunca aing dibawa. Kumaha yeu? Hajar mama ieu ulah sieun ti jelema eta mah. Hadieu ke leunca aing jeung jagong aing kurang dibawa. Lain ieu mah nu Bang leunca mah angge boga. Cep sia jelema orang kaya sia. Ke jagong aing jeung eta aing jeung naon teh jeung leunca aing. Cara orang kaya eta mesti bawa jagong gemeni maling. Kumaha sih? Cara loba emas, loba duit. Masa eta jagong nih kuateun di paling-paling. Emang teu kabeli eta anu timbang jagong timbang 10.000. Masa cenah orang kaya. Ieu geuning biang kerokna ieu mana? Emang bener Kom, manehna tiba heula ti kamari. Pokona mah mangga tukang maling sarojeng anakna kamari maling kacapi. Kacapi aing penting kana di bado ku manehna. Eta mah jeung anak sarwana sigana mah. Kokom, Euy. bangsa geus jerat perangkap. Hayo Aing mah teh sieun ieu da. Saria mah terus segede kupil. Maksud lo? Secep mana nya? Oh, anakna hayu buru. Hayo. Aing mah teh sieun ieu. Hayo buru. Naon sia? Aing teh sieun ieu. Kau jebol sia. Hayo sia. Hayo sia. Sia kamari maling kacapi aing ya. Ayeuna sia mau bisa ka mana-mana. Puas teh kana mah geus puas. Masih bona. Ayo dulu lagi. Awas ya nya. Paling disampat ya. Astagfirullahaladzim.